Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi yabtali ibadahu bima yuhibbuna liyashkuruh wa bima yakrahuna liyasbiru wa bima yubtanuna liyahdharu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina talaqaul bala bisabri warridha. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sagala puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati anu parantos nitipkeun hidayah sareng taufik dina batin urang sewang-sewangan, anu mana eta hidayah taufik teh nganterkeun lengkah urang dugikeun ka tiasa hadir di ieu majelis anu mulia. Mudah-mudahan janten wasilah urang oge dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat kali salam mugi salamina dikocorkeun, digolontorkeun, digulidakeun ka panutan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi anu mulia, manusia anu utama, anu parantos naratas jalan kasalamatan, geus hantuturkeuneun urang sadayana. Kairing ku harapan anu agung, mudah-mudahan dina waktosna engke di yaumil lahir urang aya di barisan umat Kangjeng Rasul anu disafaatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu daramang sadayana sing neras damang ibu panyawat anu terlanjur aya sing janten kiparat kana dosa-dosana. Oge sesa yuswa urang mudah-mudahan barokah sing tiasa diseepkeun umur urang dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di mana Israil mabageun urang aya dina kaimanan sareng kaislaman anu kuat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu urang buka heula kalayan doa, urang rekeskeun sagala rupi hajat-hajat urang ngalangkungan ieu majelis ku barokahna ieu majelis ilmu, majelis dzikir. Mudah-mudahan Allah ngobul ngaijabah kana hajat-hajat urang sadayana, ngahapunten kana dosa-dosa urang sadayana, ngajadikeun kulawargi urang kulawargi anu sakinah mawadah warahmah, turunan urang putra putu sadayana mudah-mudahan janten jalmi-jalmi ahli kasayang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihatin wa ila hadrati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladhihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ibu rahimakumullah, insyaallah pribados tawaleh ngagular gilir karena bahan cariosan berangkat tina salah sawios hadis Kangjeng Rasul anu nguningakeun kana pilar-pilar agama urang. Dina hadis anu panjang anu tiasa kapendak dina arba'in, kitab hadis arba'in, aya di dinya teh hadis anu nguningakeun kana 3 pilar agama urang. Nyaeta iman, Islam sareng ihsan. Ta urang teh engke peryogi ngarincikeun kana 3 pilar anu ieu teh. Iman anu eusina rukun iman anu genep. Pilih hilap urang sobi sebatan. Hiji iman ka Allah, 2 iman ka malaikat Allah, 3 iman ka kitab Allah, 4 iman ka Rasulullah, 5 iman ka poe akhir, 6 iman ka papasten atanapi kodok sareng kodar. Ieu peryogi perincian engke secara bertahap urang rincikeun. Teras Islam rukunna nu 5 teh ya. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji kangge anu mampu.
ieu sami kapayun urang secara bertahap gitunya nalika urang silaturahmi di majelis ieu urang ngerincikeun. Anu katilu nyaeta ihsan. Ari ihsan teh lebetna teh akhlak teh Bu. Ngabebener dohir sareng batin urang. Anu dipelajari dina ihsan mah akhlak dohir sareng batin. Urang belajar akhlak batin kumaha sangkan sobar, sangkan tawadu, sangkan tawakal, oge katoatan batin anu sanesna. Ari katoatan dohir tangtos gitunya, akhlak dohir gitu. Iya seperti urang numbuhkeun semangat dina ibadah, mujahadah dina ibadah. Atanapi akhlak sareng nu sanesna. Nyambungkeun silaturahim gitunya. Intina mah pelajaran urang kedah mokuskeun kana 3 pilar agama urang nu eta. Iman, Islam sareng ihsan. Alhamdulillah para ibu sadayana urang dianterkeun deui ku zaman aya dina sasi Agustus sababaraha dinten deui urang teh lebet kana kaping 17 hartosna urang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia anu ka 78. Alhamdulillah gitu nya. Urang maknaan ieu nikmat kamerdekaan teh sebagai kanikmatan, bahkan kanikmatan anu usul, kanikmatan anu pokok. Jadi nu namina kanikmatan ku para ulama disebatkeun aya 2 rupa, aya nikmat usul, aya nikmat huru. Nikmat usul nyaeta nikmat anu pokok. Engke nikmat eta ngalahirkeun kana kanikmatan lain. Contoh, nikmat bahkan anu paling pokok nyaeta nikmat iman sareng Islam. Ku ayana iman sareng Islam ngalahirkeun kanikmatan naon ditampina amal ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat pokok ngalahirkeun deui kanikmatan cabang. Naon saperti sampurnana lulusna anggota badan urang sareng panca indera. Ku ayana sehat maka paningal urang bengras, pangdangu urang cekas, bibir urang nyarita bentes gitu. Tah nikmat huriyah, nikmat kemerdekaan ieu nikmat pokok. Engke ngalahirkeun kanikmatan salajengna. Naon kanikmatan salajengna teh? Tina nikmat huriyah teh. Tentremna urang dina ngalumangsungkeun perkara kahirupan urang, rek urusan dunia, rek urusan akhirat. Balang siar jongjon teu diudag-udag ku penjajah pan kitu. Nungtut ilmu agama ibadah oge jongjon teu diudag-udag ku sora bom, ku sora bedil jiga di zaman penjajahan. Lantaran tadi disebatkeun nikmat kemerdekaan teh nikmat anu pokok, maka syukuranna oge kedah anu pokok gitu. Upami urang bicara masalah syukuran berarti bicara ibadah. Upami urang bicara ibadah nu namina ibadah aya tungtunanana. Kukituna upami urang bade nganiatan tasyakur karena kemerdekaan Republik Indonesia, maka hadirkeun padamelan amal-amalan anu ngagaduhan nilai ibadah. Upami teu acan tiasa sepenuhna nilai ibadah, minimal ulah coba-coba memunculkan kana acara-acara anu bersifat ngadorakaan ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah judulna syukuran tapi anu dihadirkeun teu aya nilai syukuranana gitu. Upami urang bade memaknai kemerdekaan sebagai nikmat ya. Supaya ku Allah ditambih-tambih kanikmatanana. Semakin urang sering bersyukur ke Allah tangtos kanikmatan bertambah. Sareng catatan kedua, para ibu nalika disebatkeun penjajah maka saestuna anu sabener-benerna penjajah eta teh anu aya dinu diri naon hawa nafsu teh. Penjajahan negara Indonesia satu acan merdeka gitunya.
anu dina sejarah napikeun ka sabaraha ratus tahun Bu ku Walanda sabaraha Bu 350 tahun saurna gitunya gitu. Nah bener rasa kitu asa kabina-bina teuing nya gitu. 350 tahun sabaraha generasi Bu. Mudah-mudahan bohong Bu gitu. Tapi aku asa ku lemah-lemah teuing gitu bangsa urang lamun nya kitu gitu. Da sepintes mah asa ngawirangkeun urang da sok 350 tahun. Eta teh buah tina hawa nafsu. Hawa nafsu saha utamina mah pihak nu ngajajah teh. Cobi upami di pelajaran sakola para ibu. Pan aya nu disebutkeun misi 3G cenah ibunya di pelajaran sakola. Jadi ngajajah teh mengeksploitasi ngagaduhan misi 3G. Goal naon deui geunan? Gospel, glory lagi budak sakola Bu. Kekayaan, jadi hayang beunghar. Kejayaan hayang dianggap sebagai bangsa anu kuat. Gitu. Sareng glory cenah menyebarkan paham-paham maranehanana. Naon eta teh? Heuh kagedorong ku hawa nafsu gitu. Dia maksudna kieu, sanajan merdeka secara dohir lamun urang masih keneh dijajah ku nafsu urang sorangan, urang masih keneh terjajah ieu teh. Kudu kitu kudu kieu ceuk nafsu teh. Nepikeun ka poho kana aturan, ngarumpa kana larangan Allah, parentah Allah tepati digugu, terjajah eta teh. Sa penjajahna hawa nafsu. Namawi urang teu boleh taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Oge Nabi ngajarkeun kumaha geuningan doa-doa supaya urang teh tiasa ditaklukkeun hawa nafsu urang teh. Gitu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Opat perkara anu ku Nabi diwurukeun doana pikeun disalindungan ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kahiji, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, abdi nyalindung ka Gusti tina ilmu anu henteu manfaat. Kedah kitu. Minimal kan manfaat teh manfaat ke diri sorangan gitu. Ulah nepikeun ka ilmu anu aya dina diri urang teh teu manfaat bahkan ke diri sorangan oge teu aya manfaat. Wa min qalbin la yahsha sareng tina hate anu teu boga kasieun ka Allah Subhanahu wa taala. Hate anu mantangul anu teu teurak ku parentah jeung larangan Allah teh. Ngan saukur dibaca dipelajari tapi henteu dilarapkeun dina kahirupan sadidin teh. Wa min nafsin la tasba sareng dina nafsu tina nafsu anu teu pernah wareg. Ucas acos dina nafsu teh hayang anu hayang itu kadang-kadang geus poho-poho teuing mah perkara anu halal oge boro perkara anu halal ku nafsu mah perkara anu subhat bahkan perkara anu haram kan poho kana aturan sabab nafsu mah lolong asal ngeunah ceuk manehanana maka bakal diudag ceuk nafsu. Anu kaopat wa min da'watil la yustajabu laha sareng tina doa anu henteu diijabah ku Allah. Tah opat perkara eta ucapkeun panjatkeun doana suhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Para ibu rahimakumullah, urang ngawitan urang coba cumarios dina pangjajab tauhid akidah. Naon cenah Bu? Tauhid tenapi akidah. Ari tauhid teh secara bahasa mah mengesakan Allah. Teu aya deui hal anu lain anu berhak urang disembah angin Allah Subhanahu wa taala. Ari akidah teh beungkeutan tali dinubatin urang, keimanan urang. Disebut orang belajar ilmu akidah, ilmu tauhid lain masalah perkara jalma nyembah ka patung atau henteu lain masalah eta unggul Bu. Langkung tidinya da zaman ayeuna mah zaman modern jalma nungtut ngarti sabab ilmu pengetahuan semakin terbuka.
Tapi orang ngaharapkeun tina ngartina kana bag-bagan tauhid, kana bag-bagan akidah supaya nguatan Ibu. Kana naon? Kana keyakinan urang sadayana. Sabab problemna ieu dina kahirupan urang teh. Jalma semakin tambah ilmuna, tapi ternyata henteu ngajamin kana tambihna keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab si horeng anu matak ngajadikeun amal urang luhur sareng berbobot di payunan Allah eta teh keyakinan, lain ku masalah rupa amalna teuing. Anu matak ngagengkeun kana amal ibadah urang penteuna di sisi Allah nyaeta keyakinan urang. Semakin yakin urang amal leutik oge bakal jadi gede semakin lurus yang hareupna urang nu disebut akidah sareng tauhid ka Allah Subhanahu wa taala, maka semakin badag amal ibadah urang sanajan dohirna leutik eta teh. Giatna kumaha umat Islam kapungkur ibadahna ka Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu diriwayatkeun dinu hadis Aisyah anu nguningakeun ngeunaan kumaha gambaran salat Rasulullah setiap wengi. Salat malam teh Kangjeng Rasul netepan Siti Aisyah kulem. Terus Siti Aisyah lilir katawis Rasulullah masih keneh salat. Maka kulem deui lilir deui Kangjeng Rasul masih keneh salat. Nepikeun ka dicaritakeun dinu hadis, nepikeun ka naon sampean Kangjeng Rasul teh nepikeun ka barareuh bengkak-bengkak. Eta teh gambaran tina kuatna keyakinan tauhid ka Allah Subhanahu wa taala. Dituturkeun ku para sahabat anu sangat bersemangat dina ibadah ka Allah teh. Nalika Rasul marentahkeun kieu laksanakeun kitu. Infak bersodakoh di jalan Allah panteu kagok-kagok. Abdurrahman bin Auf gitu ngainfakkeun sadayana hartana di jalan Allah gitu nya. Abu Dar Al-Ghifari sami, Utsman bin Affan, Abu Bakar. Itu akibatina naon? Keyakinan tauhid ka Allah Subhanahu wa taala anu kuat. Para ibu rahimakumullah, tina ayana katauhidan anu kuat, maka urang teh ngaharepkeun timbulna atanapi terbangun dasar-dasar ibadah ka Allah. Naon dasar-dasar ibadah ka Allah teh? Aya 3 perkara anu saur kasauran Abu Lais As-Samarqandi mah salah sawios ulama anu jumenengna dina taun 400-an. Ahli hadis, ahli fikih. Seueur karya tulisna di antawisna Tanbihul Ghafilin. Dina bab ijtihad fi taat anjeunna nguningakeun ayat 3 anu jadi pondasi kataatan. Jadi lamun jalema teu boga kana 3 pondasi ieu, maka ulah ngaharepkeun bisa istiqomah dinu ibadah. Naon atuh anu 3 eta teh? Anu kahiji kieu bahasana teh. Aslu taati salah satu asya. Asalna kataatan teh aya 3. Naon anu 3 teh? Kahiji nyaeta al-khauf. Naon cenah Ibu? Al-khauf. Al-khauf teh sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun jalma teu boga khauf, ulah ngarepkeun jeung ulah teu kudu dibayangkeun eta jalma bisa anteng ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kudu sieun nya ka Allah, kudu sieun. Da Allah ge nyingsieunan dina Al-Qur'an. Naon nyingsieuan Allahna kumaha? Di antawisna Allah ngadawuhkeun kana ayat-ayat gambaran kahirupan jalma-jalma anu balangsak di alam akhirat. Anu mangrupakeun buah tina kalakuan keur di dunyana. Aya nu diasupkeun ka neraka jahanam, neraka lazal, neraka hawiyah, neraka jahim. Bukan anu 7 teh geuningan nyebutnya.
tingkatanana benten-benten dumasar kana tingkat kamaksiatanana teh. Sapertikeun surga 7 tikal aya 7 tingkat eta teh dumasar kana tingkat kataatannana manusia teh. Gitu. Terus aya gambaran geuningan jalma-jalma anu ngumpulkeun harta teu guna bari jeung poho kana hakna kana kewajibanana. Terus dikumpul-kumpul poho kana zakatna. Poho kana merhatikeun nasib anak yatimna. Poho ngainpakeun hartana di jalan Allah. Dina dauh Allah dina Al-Qur'an sayutawakuna ma bakhilu bihi geuningan. Bakal dikongkorongkeun naon pakaya anu keur di dunia teh kana beheungna bakal dikongkorongkeun cenah Ibu. Boga tanah bakal dikongkorongkeun. Boga mobil, boga harta anu dikongkorongkeun. Lamun ngumpul-ngumpul tapi poho kana kewajiban anu berkaitan sareng hartana. Kumaha cirina jalma boga kasieun? Cirina jalma boga kasieun geus boa loba pertimbangan, pasti bakal sumanget dina milihan mana perkara anu halal laksanakeun, perkara anu haram jauhan. Jadi cirina jalma anu boga kasieun ka Allah Subhanahu wa taala geus moal loba ngemut Ibu. Ninggalkeun kana perkara-perkara anu haram. Rek sifatna padamelan, patekadan, ucapan, katuangan, anu haram-haram tos teu kedah dibahas deui. Apa kuana mah Allah anu ngalarang tinggalkeun. Tinggalkeun. Gitu. Tamatak supaya orang timbul sieun ka Allah sing sering menggali kana ayat-ayat Allah ngeunaan wa'idna ancaman-ancamanana. Kumaha gambaran kehidupan di neraka atau tragisna kehidupan jalma-jalma anu cilaka di alam akhirat gitu. Inna jahannama kanat mirsada litogina ma'aba la yadukuna fiha sarobahun geuningan. Intina mah jalma-jalma anu cilaka bagianana neraka, jalma anu taat bagianana surga anu mulia. Anu kadua nyaeta roja, pengharapan ke Allah gitu. Tadi hiji khauf nyaeta sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua roja nyaeta anu khauf masieun ka Allah, roja pengharapan ka Allah. Gitu. Mahabbah cinta ka Allah. Supaya kartos orang cobi ngadamel perumpamaan. Hiji jalma anu katingalina aya khauf, aya roja sareng aya mahabbah. Ieu teh gambaran jalma anu istiqomah dina pakulianana, pakasabanana. Anu setia. Jalmi kuli di hiji instansi kantor nah rek negeri rek swasta atawa di tempat usaha. Kadang-kadang bari jeung jauh anggang gitunya da bertahan we gitu. Kudu indit enjing-enjing subuh teh Bu, tos salat subuh teh masjid tos siap-siap disalin gitu. Kacai bari jeung tiris oge gitu. Naon sababna siap-siap rek ka pakulian. Meni semangat da yakin tiap bulan awal bulan sok menang gaji sareng tunjangan gitu. Kajian teuing tiris, kajian teuing tiris. Kajian teuing hujan, kajian teuing hujan, tinggal make jas hujan naon hesena gitu. Dikeureuyeun. Dan ternyata itu bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Nepikeun ka aya masa bakti aya nu 30 tahun, nu 40 tahun gitu. Naon sababna sih Bu? Geus aya keyakinan, geus aya mahabbah, geus aya roja, geus aya khauf. Naon khaufna? Sieun dipecat kudu nunganana. Lamun kuring ayeuna telat ieu asup ka kantor. Anu aturanana jam 8 asup ka kantor heuh telat wae. Meureun gunungan teh bakal ngomong, si lain teh eueuh pisan ka disiplinna. Dipecat sia ku kami. Sieun teh. Aya roja non pengharapan,
aduh sugan bulan hareup mah ye boga rencana hayang meuli naon hayang mang meulikeun motor keur budak gitu. Urang semangat gawena gitu. Maka dikeureuy ye tuh boga pengharapan tuh. Mahabbah jelas matak dikeureuy ge aya resepna. Resep kapagawean gitu. Sabab kumpul sareng balad-balad gitu. Intina eta gambaran kecilna jalma anu boga khauf, boga roja, boga mahabbah nyata jalma anu geus anteng cicing dina hiji pakulian anu geus kaharti ku pikirna kumanehanana gajihna sakieu tunjanganna sakieu bahkan pangsiun oge bakal dibere maka istiqomah dina padamelanana 40 tahun bertahan coba lamun pikiran kieu teh kana bab ibadah padahal jelas sabener-benerna dunungan manehna lain dunungan direktur anu duduk di kursi direktur gitu. Tapi dunungan anu sabenerna saha? Allah Subhanahu wa taala. Dat anu sabener-benerna mere rezeki sareng mere pagawean. Matak nalika urang keur beraktivitas barang damel bu di mana wae gitu. Ngong suara adzan, da teu kedah seueur pikiran atuh. Naon? Ieu dunungan urang ieu nitah salat heula gitu. Gitu. Makanya sholat gitu. Matak nalika orang ecageun pada melan, terus orang teh sholat ke Allah Subhanahu wa taala, ngadoa. Orang teh keur musyawarah jeung dunungan orang nu sabener-benerna dunungan. Orang teh keur ngumaha ka Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Kang rezeki kangge dinten enjing, abdi ngumaha ka Gusti Nu Maha Suci. Ka Gusti anu Maha Beunghar, nyuwunkeun dibarakahkeun rezeki abdi. Rezeki kangge bakal kangge bulan payun abdi teh bahkan gaduh naung gaduh hutang gaduh cicilan gaduh tanggungan sagala rupi teu adil tah lamun teh mah urang kitu nyapelekeun kana ieu kana waktu salat saumpamina kitu bu dina pakulian urang ari kadunungan anu makhlukna gitu wah meni kabina-bina gitu sieuna teh ari ka Allah anu sabener-benerna dunungan urang teu pati diperhatoskeun. Para ibu rahimakumullah, urang wih deui kana tadi bahasan urang teh nyaeta bab dasar-dasar akidah tauhid. Supados gampil kieu bunya. Allah Subhanahu wa taala ngadawuhkeun kieu dina surat Al-Baqarah ayat 138. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Itu teh celupan Allah. Sibghatallah teh celupan Allah. Jeung saha atuh jalmana anu langkung hade celupanana tibatan Allah. Jeung ka Allah wungkul urang sadayana ibadah. Jadi tauhid akidah teh ku Allah dibahasakeun ku bahasa celupan, celep. Kain polos biasana warnana bodas geuningannya bu dicelupkeun kana naon namina teh bu paragi ngawarnaan pakaian teh naon pewarna tekstil teh naon namina teh wantek tah wantek kain asalna bodas dicelupkeun kana wantek beureum maka diangkat kainna jadi beureum lamun wantekna warna biru dicelupkeun diangkat jadi biru eta teh beureum eta teh jadi identitas ibu anu bisa ngabedakeun eta kain jeung kain anu lainna maka akidah ieu tauhid ieu teh kudu jadi identitas dina diri urang teh seolah-olah nyelupkeun diri kana tauhid anu dicandak sumberna tina Al-Qur'an sareng tina hadis urang teh nyelepkeun diri sing nepikeun ka diri urang teh warnana warna tauhid sing nepikeun ka warnana warna akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh nyerep kana darah daging urang teh. Nepikeun ka jadi pembeda antara urang sebagai mukmin jeung kaum-kaum anu lainna. Kumaha hirup di wanci beurang ngong adan gitu kan. Supaya beda salat di awal waktu. Nalika urang teh butuh penyempurnaan keimanan urang, aya kewajiban thalabul ilmi ngeureuyeun. Manjing waktu penting aya ibadah-ibadah sunnah salat malam teh mah
dikir malam teh mah pas subuh urang kudu beda. Lamun biasana bangsa lain keyakinan lain mah kitu nyararingna teh jam 6 jam 7 urang sing beda ulah yang sarua jeung maranehanana. Urang mah dicontohan ku Kangjeng Rasul aya sapertiga terakhir malam salat tahajud ngaranna gitu. Sambungkeun kana salat subuh. Sabab salat subuh mah terutama gaduh kautamian inna Qur'anal fajri kana masyuda, salat anu disaksian ku para malaikat. Pergantian shift teh Ibu. Para malaikat anu jagi malam atos tugasna ngantosan malaikat anu jagi siang. Kasaksian kedua kelompok malaikat. Urang Cibunar keur sarolat ibu-ibu bapak-bapakna teh. Teraskeun deui santosna salat teh upami kayang aya waktos mah zikirna. Tambihan ku sedekah pagina. Gitu. Sambung deui ku salat isrokna ku salat duhana. Tah eta pembeda urang teh. Lamun urang teu bisa ngabedakeun diri urang jeung bangsa-bangsa anu beda keyakinan jeung urang. Berarti nya ka urang teh can kacelep ku akidah ku tauhid Allah Subhanahu wa taala teh. Contohna deui Ibu. Lamun ibu sok ngome komputer itunya. Ibu-ibu anu mah pengen teu nosok. Upami urang meser komputer. Langsung meser komputer dipasangkeun moal ujug-ujug tiasa berfungsi teh. Kajaba kedah aya hiji anu dilebetkeun, dicelupkeun, diinstalkeun. Naon eta teh? Ya cek bahasa gaya anak gitu nya cek bahasa ieu sistem operasi gitu Bu. Jadi aya hiji software hiji perangkat lunak anu kadah dilebetkeun, diinstalkeun, dicelupkeun gitu. Nepikeun ka hurung tah komputerna teh. Tiasa dianggo barang dambel, tiasa dianggo nongton, tiasa dianggo ngetik, tiasa dianggo ngagambar, tiasa ngupingkeun musik, tiasa ngeprint sagala rupi. Tanpa software eta maka moal tiasa berfungsi. Jalma lamun teu ngainstalkeun tauhid dinu hatena maka moal teratur hirupna teh. Soloyong ke kanan, soloyong ka kiri. Teu apal kana batasan halal haram, hirup bakal sangeunahna. Minimal ngadogikeun kana dirina sorangan, dolim ka diri teh. Jadi penting kabina-bina. Para ibu rahimakunallah, supaya langkung kagambarnya bunya, urang cobi ngabandungan gambaran makhluk manusia, kaum-kaum anu ku Allah disebutkeun kaum anu tidak bertauhid, anu kasohor ku istilah kaum jahiliyah, khususna kaum jahiliyah anu aya di zaman sateu acan Kangjeng Rasul diutus teh anu disebut Quraisy jahiliyah, bangsa Makkah jahiliyah. Kieu ibunya sing janten catatan ibu. Eta bangsa jahiliyah teh henteu langsung secara tiba-tiba ku Allah dijadikan bangsa anu bodoh anu jahiliyah teh ya henteu kitu teh. Jadi henteu langsung Allah ciptakeun sebuah kaum langsung dengan kejahiliyahanana harita. Henteu kitu. Tapi aya proses panjang, aya kondisi-kondisi, kaayaan-kaayaan anu ngarahkeun eta bangsa nepikeun ka jadi bangsa jahiliyah. Da asalna bangsa jahiliyah teh ulah lepat eta teh turunan nabi teh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam teh bukan dumukna teh di Mekah kuno kapungkur teh matak ngadirikeun Ka'bah teh Bu, ngadamel Ka'bah di Mekah pan eta teh pada meulan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim teh berarti urang ditu ngan pada akhirna berhijrah ka Palestina. Ini dahibun ila rabbi sayahdin gitu.
dina ayat Al-Qur'an aya ayat nu ningakeun Kangjeng Nabi Ibrahim hijrah saantosna ti Makkah teh ka Syam ka Palestina ayeuna gitu. Tah jadi asalna kaum jahiliyah keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ismail. Keyakinanana keyakinan Nabi Ibrahim. Kaum bertauhid. Kalebat urang oge ieu teh nuruskeun kana keyakinan Nabi Ibrahim alaihi salam ayeuna teh. Allah ngadauhkeun qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail ila akhirih. Bejakeun ku anjeun hai jalma-jalma anu iman, kami teh beriman ka Allah. Kami teh beriman kana perkara anu dicandak ku Kangjeng Rasul Muhammad. Oge perkara anu dicandak ku Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi urang teh neruskeun kana keyakinan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ngan terus waktu berlalu seiring dengan ngorotanana berlaluna masa maju semakin tah mulai aya kelonggaran gitunya jelema teh geus mulai aya kadorakan nepikeun ka dina Nabi Isa alaihi salam pan diangkat ku Allahnya diangkat ku Allah 500 tahunan satu acan Kangjeng Nabi Muhammad diutus teh di dinya teh disebutkeun masa fitrah patroh masa kekosongan rasul tah kekosongan eta teh ngajadikeun umat jahiliyah teh jadi jalmi-jalmi anu bodoh. Kacaritakeun ibu aya hiji jalmi namina teh Amr bin Luhai. Sacenah Bu? Amr bin Luhai. Ieu teh jalma anu dianggap soleh di zaman jahiliyah. Anu aktif dina bag-bagan keagamaan, sosial, kemasyarakatan gitu tah. Pokokna mah dianggap sebagai ulama na, sebagai wali na bahkan. Dina kaayaan kekosongan Rasul teh. Ieu Amr bin Luhai teh hiji mangsa ngalakukeun perjalanan ka negeri Syam. Negeri Syam teh nu ayeuna jadi negara Palestina, negara Yordania, negara Syria. Eta Amr bin Luhai nyaba ka Syam terus ningali di ditu sekelompok jalma anu keur nyembah berhala. Kapikir dina pikiranana, ieu teh tanah para nabi ieu. Negeri Syam teh kan tanah para nabi, seueur para nabi anu lahir ti dinya. Maka kapikir dina pikiranna teh, ieu tanah para nabi berarti sakur nu aya di tanah ieu teh perkara anu hade. Katingali di tanah Syam harita aya sekelompok jalma anu keur nyembah ka berhala. Kapikir oh berarti kudu kieu ieu da itu tanah para nabi. Singkat carita balik deui ka Mekah bari mawa oleh-oleh naon? Oleh-oleh berhala anu ngaranna teh Hubal. Aya 4 berhala anu pokok di Mekah teh harita. Aya Uzza, aya Lata, aya Manat, aya Hubal. Tah anu oleh-oleh ti samanya tah Hubal. Tidinya mikir deui kumaha ieu cara nyieun ritualna waka maka disebarkeun. Kudu kieu urang nurutan naon padamelan umat-umat di tanah para nabi. Matak tercatat dina sejarah ti saprak harita nepikeun ka Kangjeng Rasul putuh Mekah ngabebaskeun kota Mekah di sekitar Ka'bah teu kirang ti 360 patung berhala sesembahan masyarakat jahiliyah harita. Gitu Bu. 360 berhala. Kieu Ibu. Kieu pelajaranna teh kangge urangnya. Jadi umat di zaman ayeuna lain hal anu mustahil lamun teh mah balik deui kana kajahiliahan dina versi anu modern. Naon margina da baheula ge kaum jahiliyah teu ujug-ujug jadi bangsa jahiliyah. Bahkan aranjeunna ge turunan nabi. Berarti zaman ayeuna ge lain hal anu mustahil umat kembali kaentepan ku kajahiliahan dina versi anu modern.
gitu. Kumaha sarua palebah maksiatan mah. Hati-hati geuningan ibu. Ayeuna dengan munculna teknologi anu semakin canggih, dunia terbuka ibu. Nepikeun ka kamaksiatan lolongkrangna teh semakin terbuka. Lamun baheula mah kamaksiatan teh dilaksanakeunana di tempat-tempat tertentu, ayeuna mah geus teu kudu susulumputan. Atawa salah satuna lah anu dina waktos-waktos kamari populer kasusna naon judi online. Judi online Bu. Lamun baheula mah kan kabayangnya nu ngaranna judi teh meureun kitu jalma teh ngarumpul di satu tempat. Sakurang-kurangna kudu aya layan duaan judi online teh sakurang-kurangna. Pan ayeuna mah sorangan di kamar batul teu arapareun bisa judi nganggo HP. Ayeuna pan semakin dekat perjudian teh. Anu paling miris ibu, ternyata bujang-bujang ti kalangan anu awamna, kalangan terpelajarna ge terjangkit penyakit judi online kamari tah. Kalangan mahasiswa, kalangan barudak SMA, bahkan ibu-ibu rumah tangga oge seueur teh teh. Nemberan tambah kesel gitu, bari nonton TV teh susuganan untung. Ngisi saldo Bu gitu Bu, ngisi saldo gitu. Jika meser pulsa we gitu, tadi pasang-pasangkeun gitu teh. Memang jalira, tapi kan di HP teh seueur jalmina gitu. Pasangkeun 5.000 10.000 gitu. Eta nepikeun ka ibu-ibu rumah tangga gitu. Bahkan dina data, dina berita ibu tiasa ninggal. Provinsi anu paling banyak terjangkit eta kasus judi online nyata provinsi Jawa Barat. Bener Jabar juara teh gitu. Ngan hanjakal juarana juara judol gitu. Aduh. Sabaraha jalmana teu kirang ti 500.000 lebih teh. Saprovinsi. Sabaraha nilai transaksina kirang langkung 3,8 triliun lain miliar di triliun. Uang Jawa Barat senilai 3,8 triliun dipakai gitu judi ya, judi online. Baheula mah pan urang ngabayangkeun ngaranna judi teh di tempat tertentu jelema ngarumpul susulumputan gitu. Ayeuna mah pan geus marambah ka kamar-kamar. Kalangan intelektual na oge pan terjangkit dirasa Bu. Urang teu sadar ieu teh budaya jahiliyah di versi modern ieu teh Bu. Perdukunan kabungkur mapan serem-serem gitunya ayeuna moal terbuka Bu. Aya fenomena upami mun anu mah pasti uninga. Ibu tiasa cek khodam Ibu dina TikTok. Ibu ninggal budak ngora bili sok nontonan aya cek khodam sagala rupi ulah Bu. Cek khodam cenah. Dina TikTok ketik nama ibu, enggak tadi disebutkan. Supriyanto ada khodam. Oh. Supriyatna belum ada. Rudiana ada khodam Nyiroro Kidul gitu. Dina anggapan marahna pan kumaha teh? Cenah khodam teh makhluk anu menyertai eta jalma anu ngarojong kana kasuksesanana, karirna, kawibawaanana, pan teu aya dasarna ieu teh khurafat, tahayul. Urang anu ngakuna sebagai umat berakidah narek percaya gitu kana kitu. Tah ieu teh hiji fenomena akhir zaman anu disebutkeun dawu Kangjeng Nabi fitanun ka qita'il lailil mudlim. Fitnah-fitnah akhir zaman anu sapertikeun poekna peuting, poek mongkleng buta rajin. Zaman semakin terbuka dohirna tapi batinna semakin poek. Lamun baheula mah jahiliyah kitu, maka zaman ayeuna mah modern gitu. Mata urah leupas belajar tauhid, urah leupas belajar syariah, ulah leupas belajar anu lainna, ilmu-ilmu agama. Utamina siapkeun generasi urang Ibu 10 tahun 20 tahun
30 tahun ke depan saha anu bisa ngajamin masjid-masjid di urang masih keneh aya anu bisa ngeusian. Geuning ayeuna ge tinggal aki-aki wungkul anu adan teh eta deui bade geus ngeleklok geuningan ibu. Mangga berapa Bandungan gitu. Da teu aya budak marana mah. 20 tahun ke depan saha nu tiasa ngajamin. Tantangan di zaman ayeuna. Terutama nu online eta. Karek ge jalma teh rieur ku pinjaman online. Habis pinjol terbitlah judol gitu. Judol. Judi online. Habis judol terbitlah dukol dukun online. Aduh ibu. Gitu. Zaman ayeuna. Tapi orang lain pesimis gitunya. Sebagai pelajaran yang hirup di akhir zaman teh kieu tantanganna teh. Gitu. Mata kembali kana syariat Allah. Adu alaiha bin nawajid dawuh Kangjeng Rasul. Cokot deui, cepeng deui sing tarik, bahkan gegel tah syariat agama Allah teh. Gegel ku gigi geraham anjeun. Matak jurungkeun turunan-turunan urang alap pangarti agama, pangarti syariat tauhid. Gitu. Supaya tiasa ngabebaskeun, nyalametkeun wasilah, nyalametkeun urang tina kahirupan anu pinuh ku ujian. Tak ieu fitnah akhir zaman. Anu urang sok ngadoa dina salat. Allahumma inni a'udzubika naon minan nar wa min adzabil qabri wa min adzabinar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ta fitnatul mahya, fitnah kahirupan teh eta Bu. Allah Subhanahu wa taala nurunkeun kana kanikmatan teknologi tinggi, tapi kurang disyukuri kalah kajadi kamaksiatan. Jalma anu bisa ngamanfaatkeun teknologi janten kataatan berarti salamet tah tina ujian eta teh. Tapi jalma anu teu bisa ngamanfaatkeun teknologi kalah kajadi alat kamaksiatan berarti tos terjerumus kana fitnah kahirupan, fitnah akhir zaman. Jadi ari fitnah teh hiji ujian nalika ku urang ditandangan dilawan urang gagal maka jadi fitnah. Nalika eta ujian urang teh berhasil melawanna, urang tetap sabar dina kataatan maka samet jadi ujian tapi henteu jadi fitnah. Para ibu rahimakumullah, cindakna dina ieu cariosan, dina ieu bahasan urang kiatkeun deui dasar-dasar tauhid akidah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sampurnakeun 3 pilar agama urang, iman, Islam sareng ihsan. Sareng hati-hati ada kemungkinan terjadi kembali jalma eunteup kana sifat kajahiliahan dina versi anu modern nalika tidak ada rasul, tidak ada pewarisna, atau aya pewaris para rasul, para ulama, para kiai tapi kehilangan sidikna, kehilangan tabligna, kehilangan patwanahna, kehilangan amanahna. Atau aya para utusan atau nabi pewaris rasul tapi diarantep henteu dirojong, komo dimarusuhan begitu. Jika kalakuan Yahudi, para nabi teh dibunuh ku Yahudi mah gitu. Matak berjalan beriringan dina profesi urang sewang-sewangan tapi sami-sami urang gaduh emutan kumaha sangkan kahirupan urang beragama langkung nanjeur majelis-majelis kedah pinuh di masjid kedah pinuh budak ngoras pada ya gitu terarah sabab sing jadi target turunan urang kudu leuwih soleh tibatan urang gitu sing jadi target anak urang kudu langkung soleh tibatan urang. Mudah-mudahan turunan urang sadayana langkung soleh tibatan urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu panginten ibu da parantos tabuh 5 urang cekakeun sakieu wae urang tutup kalayan doa. Mudah-mudahan majelis ieu langkung berkah, langkung nanjeur